Pagi yang bagus. Ngopi. Aduh. Ah, Kulah ayah. kopi na tuh. Mohon. Aduh. Bisa. Ayah, mau servis mama. Pokoknya nama servis mama mah. Bisa ngerehkeun, mantap pokoknya nama. Bisa aja. Pokoknya nama servis mama diibaratin kopi. Itu kopi mah naon nama. Langkahnya teu lagi. Panon. Hayang dicolok ku mama eta mata. Penting pan geus dibere. Iya mah. Nyaah. Gelis. Hijau panon dosa. Mending tinggal di kita. Tah itu aku mama. Mama beneran. Masa kali-kali deui. Hayo berapa nih? Eta kelek geus rimbun oge. Bala kitu. Ayo. Atuh mah, ayo. Aduh, deka saha wewe tadi geus. Aduh, anjing nyang ya makan nasi lah. Ditanya aku gitu. Bebek soalnya wilayah mana enak gitu. Is. Itu saya. Ganteng heula deh. Kalau mandi tipu-tipuanan kayaknya. Aduh, soy. Ini ya gedingannya. Gimana mana? Kayaknya ditanyain terus deh. Terus naon? Kemarin ini awewe. Bodina nama. Pokoknya nama gitar Spanyol. Banget nama glowing na Ariel Tattoo mah pokoknya mah. Liwat. Orang mana? Cenah mah ada yang mah orang RT sebelah cenah. Oh, apal atuh eta mah. Si Jennifer. Pantes. Ngaranna si Jennifer. Eta mah pokoknya mana mah mau sanggup balik di Saudi. Manehna. Nah, masa nyebutkeun mah sanggup. Naon norek dibikeun mana, Cis? Astagfirullah, teh beunghar. Di pemajikan. Da beunghar deh. Bulu loba. Rek nanya malu. Percaya deh ka mana. Sing percaya. Terus ayeuna kumaha atuh? Kieu. Aya teh hayang maneh kumaha? Hayang urang. Ada hayang mah deket. Terus di pemajikan maneh kumaha? Naon masalah pemajikan mah. Da teu kepake. Urang butuh duit Yakin ke hungkul lalaki teh. da urang ge butuh kepuasan ieu mah di kamar gitu geuning. Teu kapake di aduh. Jeung galak nih deh. Pokona mah sebelah teu kapake we. Ini ke kamari mah aduh. Si urang erang mencerang si manis jembatan Ancol si jarang-anakan eta. Pokona mah lamun di kamar teh sigana. Itu. Jennifer. Kamu cantik banget. Ampun.
Jadi aku dewek bejaan supaya maneh hayang jadian jeung si Jennifer nya. Dewek dibere trikna nu kahiji. Mun papangi jeung si Jennifer, maneh pura-pura aya reungit dina awakna. Mana saya reungit kumaha? Eta kesempatan yang maneh nangkep. Hari itu mah muja apa sih? Enggak tuh ya, cuma ada yang buru juga. Coba Ayang. Jangan sentuh aku. Kali. Naon jika nu homo? enggak. Aduh, nafsu. Bener. Gitu. Kumaha teh da nafsu. Hawana Bruh. Aing mah kedil. Aing nama udah dibere. Trik kedua, bere mantun. pantun. Heuh, pantun. Jarap mah. Rap. Aing tanggung jawab. Buru ini. Bukan can pantunan. Saya pelatnya. Berujung. Kajeng ngerakeun deui. Jennifer. Kelan. Agak ada pantun ya dah. Pantunan Aa. Bapak Jennifer bau tikoto. Hah? Naon maksud nyebut bapak neng bau teh koto? Sanes gitu Jennifer sayang sanes. Sanes kitu. Bisi ditengal ku aing. Urang balidak. Kadil. Nyari mana itu bieu teu naon? Pantuna. Bapak Jennifer bau tikotok. Naon euy kudu nyebut ti kotok ka kolot batur. Pantes sing ngama. Pan eta pantuna suka tarek mujarab. Kadil ku dewek dibere di trik nu katilu geus ayeuna mengungkapkeun tong kudu loba bertele-tele ka awewe. Bas. Jung, heuh malalaki. Atulah hayeuna urang ungkapkeun. Tapi duh, sing ditolak di kuno geulis demi. Sangsian ditolak ku dewek wae. Ulah cuy, bagian dek ieu mah da. Buru atuh aya kenyutan. Jennifer. Naon deui? Jennifer, jangan marah-marah dulu atuh. Ih, Bruh. Ates sebenarnya nama sayang ke Jennifer. Cinta ke Jennifer teh. Sami ya, At. Jennifer oge sayang ka At. Ah, beneran. Benar, Aa. Jadian atuh yeuh. Hayu, Aa. Urang bobogohan. Orangnya cak. Bruh. Hayu, urang kareukeun. Akhirna baturan aing nyocol oge. Ari aing yang salah. Coli ya. Si ayah kemana jam segitu can balik? Jika si ayah. Ayah! Mama. 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 Semua. Ma, bisa dijelaskan ku ayah, Mama. Dia mah waduh. Jadi selama iya teh, ayah teh di belakang mamah teh, kieu. Tadi kan kunci mobil, Mama masang dicanakan, Mama. dompet, Ulah tuh, Mama. tas, Kopea. Ulah kopea mah atunya. guru, kabeh hadikeun. Baju, Aduh, Mama. Ulah tuh baju, Mama. guru. Mama. Dasar lalaki teu tahu diri, cuma numpang hirup di pamajikan. Syarat ayeuna, ayah ku mamah ditalak. Ini mah tidak seperti yang kamu lihat, Jennifer. Dasar buaya, ngaku kena duda, diseret deh nama orang hubungi deh
Aduh, anjir sih.